Hayam naon anu sok menta di hampura. Pokokna mah resep anu gede, resep anu leutik. Resep anu gede, resep anu leutik. Aya cak-cak tilu yo. Di luhur. Gelut 2, aya sabaraha hiji deui. Kembali lagi bersama saya Haris 12 Pas dan gadis-gadis yang cantik ini ya. Kita kenalan dulu ya dengan Neng saha ieu ngaranna? Silpi. Masih sekolah teu? Masih. Ari ieu saha ngaranna? Erisa masih sekolah? Masih. Kelas sabaraha sekolah? Kelas 8. Kelas 8 ieu kelas sabaraha? Kami kelas 8. Kelas 8. Ah? Oh Nina, Mas Facebook naon ngaranna? Nah, TJY. Urang tatarucingan siap Neng? Siap. Siap. Tatarucingan heuh. Di geol-geol keluar bodas naon? Sampo. Salah. Ringsa. Salah. Taluk. Nyisikan. Apa nyisikan tuh? Apal. Emah di imah sok nyisikan tara? Masak. Oke. Urang tatarucingan ya. Ari karek hiji 2 tilu dialaan. Ari geus loba diantep naon? Taluk huis. Bapak boga huis karek 2 tilu dialaan hayam naon nu sok diteangan? Ayam leungit. Wah pinter euy bener. Hayam naon anu sok menta di hampura? Ayam masalah. Salah. Hayam naon anu sok menta di hampura? Taluk. Hayam sorry. Cak-cak tilu yo. Di luhur. Gelut 2, aya sabaraha hiji deui? Hiji. Salah. Aya sabaraha hiji deui? 2. Hah? 2. Salah. Hiji. Salah. Taluk. Nya eta tinggal kosong. Kunaon cing make kosong? Taluk. Sabab anak keprok. Salah. Kan pasti boga kabogoh heuh. Tipikal lalaki teh anu dipika resep teh anu kumaha sih gitu. Anu kumaha sok? Oh, badag anu panjang anu kumaha? Anu perhatian, setia gitu. Anu perhatian, anu setia, terus anu kumaha deui? Aok, anu kumaha? Anu dipika resep. Lalaki anu dipika resep kumaha? Teu apal. Teu nyaho. Henteu. Nah, pan meureun urang teh boga bayangan yo. Lalaki teh hayang anu kumaha anu dipika resep ku urang teh gitu. Nya kasep. Nu kumaha nya anu teuing teu nyaho. Median sabedian teu bisa ka bawah. Anu kumaha? Aresma euy. Baing ke Aresma euy. Baing ke diedit da. Anu setia. Gede hejo leuleus naon cing? Gede hejo leuleus naon? Naonnya? Taluk hulek puasa diare. Pang bahasa cinakeun doma leupas. Taluk. Pang bahasa cinakeun doma leupas. Taluk. Cing cang cang. Resep anu gede, resep anu leutik. Naon teh? Pokokna mah resep anu gede, resep anu leutik. Resep anu gede, resep anu leutik. Anu gede atuh. Anu gede, heuh. Pocong naon, heuh? Pocong apal pocong? Anu dipika resep ku ibu-ibu. Pocong naon anu dipika resep ku ibu-ibu? Pocong naon? Pocong taluk. Pocongan harga. Tiga sebutkeun Neng nya heuh ngaran-ngaran jurig anu dipika nyaho. Ngaran-ngaran jurig anu dipika nyaho naon? Kuntilanak terus tuyul terus pocong. Oh, pocong enak kieu Neng nya heuh. Lamun naik ka luhur, turun ka handap. Turun ka handap ye. Asup ka jero, ari keluar ka mana?
Lamun keluar ke mana? Pernah nonton itu naon? Lamun keluar ke mana, Neng? Lupa. Kan lamun asup kan asup ka jero ye. Turun ke handap. Naik ka luhur. Ari keluar ke mana? Kahureun. Keluar ke tukang. Wah, keluar ke mana? Kaharep. Kaharep. Oh, iya jadi misteri ya teangan ke ka guru tanyakeun ari keluar ke mana. Ari anakna ditincakan, ari indungna diusapan. Taraje. Wah, pinter aing teh lanjut ti mani ron aing geus. Aina dia digeol-geol keluar bodas naon? Digeol-geol keluar bodas naon? Digeol-geol keluar bodas naon sa? Odol. Salah. Naon sih Neng? Digeol-geol keluar bodas. Taluk nyisikan tara. Kan digeol-geol heuh. Keluar saina bodas. Usia sabaraha tahun? 14. 14 tahun. Pasti kan keharapna sekitar usia 20 hiji. Engke kan urang teh bakal resep ka lalaki ye. Tah tipikal lalaki nuku Neng dipikal resep naon? Nu kumaha gitu. Anu jabogan, anu bewokan, anu panjang huntuna, tawa naon rok nu kumaha. Siapa tahu di dia aya jodoh. Siapa tahu aya jodoh. Acan boga kabogolin Mbak Asli. Sok kudu nu kumaha we lalaki nu tipikal resep. Bager. Anu bager. Terus setia. Anu setia. Ente cuek. Ente cuek terus. Loba duit atau perhatian. Perhatian. Tah bisi hayang ka dieu heuh. Tah tadi setia ente cuek heuh. Hatur nuhun Neng nya. Dadah heula. Dadah. Nges Neng ini ka ditu. Oke, hatur nuhun nya Neng nya. Tos diwawancara tos satarucingan. Namina saha tadi teh? Silvi. Namina saha? Karisa. Dadah heula kana kamera. Dadah. 12. Dadah. Mungkin segitu aja ya dari Haris 12 Pas. Salam Sunda Sampurasun. Kalem urang di tengah heuh. Awas sa kabel nasa. Benang teh Jang. Halus. Benang di tengah. Oke, pemirsa kembali lagi